sahur eta waktu munazatillahi waktu munajat ka Allah wa du'amu jeung ari ngadoa fihi dina sahur eta aqrabu leuwih deukeut ilal ijabati kana ijabah. Lanjutan tina poin kaopat tina perkawis zawahul qalbi tegesna perkara-perkara nu jadi ubar kana pirang-pirang janten manah. Parantos dipayun beres tilu tinggal nomor kaopat sinaren nomor kalima. Dawuh musannif dipayun wa tadarruku bisyahri wa mujalatus sholihin al-fuqala bahwa ayana tadarru dina waktu sahur ieu teh kalebetkeun diantawis ubar kana manah urang. Sabab urang pada hafal pada sadar bahwa kondisi manah urang rata-rata memang kondisina teu damang rata-rata. Ciri teu damang namana hese bangsa urang manggihan kanikmatan, manggihan halawah, rasa amis dina pelaksanaan ibadah ka Allah. Eta ciri hate masih kene gering, hate masih kene teu damang. Oke diantawis ciri fakta bahwa manah urang memang kondisina teu damang. Urang sok leuwih mudah keneh kana kanikmatan kesenangan nu sifatna jasmani tinimbang kesenangan jeung kanikmatan secara rohani. Eta ciri manah urang teu damang. Lantaran naon bedana atuh lamun jadi udagan hirup teh ukur barang tuang barang leueut. Naon nu ngabedakeun manusa jeung eme, naon nu ngabedakeun manusa jeung hayam lamun nu diuruskeun teh masalah tuangeun jeung leueuteun unggul. Lamun nu diuruskeun teh mudah kana kasenangan-kasenangan nu sifatna jasmania, puncak kanikmatan jasmania ngalaksanakeun nu jadi pasatemuan persetubuhan jeung nu janten bojo. Naon atuh bedana urang jeung eme, naon bedana urang jeung hayam? Lamun nu diudagna teh hanya sebatas kesenangan, hanya sebatas kanikmatan jasmani anu yakin nikmat jasmani mah teu aya sama sakali kualitasna lamun dibandingkeun jeung sisi kanikmatan bangsa rohani. Eta ciri diantawis manah urang wajib diakui, wajib diraraoskeun kondisi manah urang teh nuju sadayana ge dina kaayaan teu damang. Kulantaran teu damang ya perlu atuh ayana ubar. Tah di dieu musannif ngasongkeun formulasi keur ngubaran manah urang teh diantawis ceuk musannif tadarru kudu loba DP bisuhri dina waktu sahur tersebut. Meureun timbul pertanyaan, kengke naon menjadi sabab panatadoru dina waktu sahur eta teh mangrupikeun bagian tina nu bisa jadi sabab ubarna kana hate
maka diwalerkum musannif didieu wa inna makana pastina aya naon al-qadar DP disuhri dina waktu sahur minal azawiyati aidon li annahu waktu munazatillahi wa du'ahu fihi aqrabu ilal ijabati. Jadi panna ayana tadoru bisa jadi bubar tadoru DP kurang dina waktu sahur dina arti pelaksana kurang ibadah dina waktu sahur jadi bubar sabab waktu sahur memang waktu nu disadiakeun pikeun munajat ka Allah Ta'ala. Sedangkan wujudna kesehatan menjadi rohani, kesehatan menjadi hati, ieu ditangtukeun diukur kumaha interna dina munajatna ka Allah Ta'ala. Jadi kemenangkeun hati memang teu aya deui bangsa jalma mukmin mah tertimbul tenang hati mah iwal sering munajat ke Allah, sering konsultasi, sering komunikasi jeung Allah. Tah waktu keur komunikasi ku Allah anu loba karasana geus diuji, geus dicoba ku para ulama, ternyata memang waktu sahur adalah waktu anu paling tepat keur munajat ka Allah Ta'ala. Sababna kan batur mah beureum, batur mah pakeukeup, batur mah disebut urang bisa hudan eling ka Allah, istimewa kan jadinya. Istimewa. Bari sabenerna secara umum mah sarua bae jeung qiyamul lail ngan aya perbedaan. Ari qiyamul lail mah perhitunganana ti mimiti maghrib ti mimiti isya urang geus kalebetkeun kana qiyamul lail, maka aya keterangan urang berjamaah isya salat ba'da isya geus lebet ngalaksanakeun kana qiyamul lail. Ta ieu mah ditahsis walaupun secara zahirna tadarru dina waktu sahur teh adalah bagian dina qiyamul lail kene, cuman dipisahkeun ku musannif di dieu ya. Dikhususkeun pembahasanana bari diperhitungkeun warna anu sejen tina qiyamul lail sabab dina eta waktu akhir tina hiji wengi mah ngagaduhan maziyah, ngagaduhan kaistimewaan nu teu wujud dina peuting-peuting anu sejen. Jika anu penting teh meureun kabagi 3 waktu eta teh. Ya waktu kahiji, waktu kadua, aya saparapat awal, saparapat tengah, aya saparapat akhir. Jadi lamun dihitungkeun misalkeun magribna umpamana jam 6, teras subuhna jam 5, berarti sabaraha jam tah waktu penting teh? 11 tinggal dibagi 3. 11 bagi 3 jam berapa? Berarti hidup parapatan lah sekitar segitunya. Jadi perhitungan anak eta teh kabagi 3 waktu penting teh 3 anu awal saperti anu awal berarti meureun mun 3 jam saparapat berarti perhitungan jam setengah 10 eta lebetna kana awal wengi saparapat awal wengi engke perhitungan ditabuh setengah 10 dugi ka tabuh 2 benernya
sakitu setengah 2 berarti eta asupna saparapat sapertilu waktu geuting tengah. Tah nu dimaksud tadarruk mah di dieu sapertilu dina akhir waktu geuting sebelum bijilna fajar, sebelum waktu datangna waktu subuh. Tinggal hitung waktu subuh umpamana jam 5 carana berarti kurangan 3 jam saparapat tadi berarti sekitar jam berapa? Setengah 2-an. Tah disebut tadarruk fi syuhur. Yang begitu teh itunya rada berat macan biasa mah. Berarti alternatifna lamun urang teu bisa nya teu bisa sapertilu akhir yang minimal atuh bisa-bisa nepi ka setengahna tina sapertilu. Jadi minimal lamun kira-kira moal diudangeun mah jam 3 jam 4 minimal berkulon teh jam 1 jam 2 lah itu menon meh bisa asup karena saparapat awal saparapat tengah. Sebab dina sapali riwayat nuningakeun jadi Allah memperhatikan jelema teh kabagi 3 waktu aya saatul ula saatus saniyah jeung saatus salisah. Dina saatul ula waktu anu awal Allah memperhatikan jalma dina sabada memperhatikan jalma teras ngitung Allah ninggal kana kitab-kitabna eta jalma kana catatan-catatan eta jalma teras Allah didinya ngahapus karena dosa-dosa jalma jeung netepkeun kana kahadean terhadap jalma tersebut. Waktu awal mah lamun waktu tengah sebenarnya dina itihad nuningakeun dina waktu tengah sapertilu tengah didinya Allah memperhatikan kana surga aden jannatu anu eta surga aden teh tempatna pambalikan para nabi, para sholihin, para siddiqin. Lamun aya jalma eling dina waktu eta eling ka Allah maka cek keterangan eta pitempateunana dina swarga aden dibarengkeun jeung para nabi. Tuh kudua oge dina harti sapertilu awal sapertilu tengah oge geus hiji kauntungan lamun urang dipake eling ka Allah. Tapi antar rukun thariqah teh begadang. Jadi antar sukun thariqah teh kudu mineng begadang, tapi begadang meureun nu aya gunana. Itu begadang. Jadi ahli geuting mah nya jadi ahli ibadah mah loba kene aktivitas dina waktu peuting tinimbang dina waktu beurang. Ari ahli dunia mah loba kene aktivitas dina waktu beurang peuting hees gitu bedana teh. Ahli akhirat mah rata-rata ngamakmurkeun waktu teh justru dina waktu peuting. Waktu beurang mah ya kadang-kadang ngatinggalina beureum gitu padahal mah keur eling ka Allah ngan pusat perhatianna dina munajat ka Allah teh dihususkeun dina waktu peuting dinyakeunana. Ari urang lamun peuting teh parake istirahat kesalahan urang di didinya rata-rata. Untung bisa ngaos oge nyempetkeun samingon sakali aya nu samingon 2 kali ku zaman kiwari mah itu sebab urang ngamakmurkeun waktu peuting kitu. Oge wa doa ngadoa pihi dina eta waktu sahur mah aqrabu leuwih deukeut ilal ijabati kana ijabah.
Qala ngadausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zilu lungsur saha Rabbuna pangeran urang sadaya tabaraka ma perkara wa ta'ala jeung malur kullal lailatin dina saban-saban beuting ila sama'il dunya ka langit dunya hinayamko dina nalikanya sanaon susul laili saperti waktu beuting al akhiri anu akhir ya kulu ngadau Allah man yakuni pastajiba mana sing sawe jalma yakuni anu ngadoa ka kaula pastajiba mangkayeuna ijabah kaula lahu pikeun siman man sing sajalma yasaluni nu barang pentasi mangka kaula Pakutiyahu mangkayen maparingkeun kaula kasiman Iman sing saja mayastagfiru anu menta hampuran nikah kaula Pa'alfirok mangkayen ngahampura kaula lahu pikeun eman tersebut. Pasti dia perlu digarisbawahi dan urang geus ngaji akidahnya. Jadi maksudna yang zilu rabbuna dikit perlu kurang ditakwilan lain arti Allah ngagidi turun ke langit dunia lain gitu da Allah mah teu kasipatan ku gerak Allah mah teu kasipatan ku cicing da anu sok kasipatan ku gerak oge kasipatan ku cicing mah adalah sohar adalah jirim ari Allah laisa dijirmin Allah mah lain jirim Allah lain jirim berarti Allah teu aya taharuk ka Allah teu aya gerak jeung teu kasipatan ku cicing sabab wajib akli setiap diri mah ya kasipatan aradna teh ku gerak oge kasipatan ku cicing tah ari Allah mah panda lain jirim cedila oge Allah ma al-mukhalafatu lil hawadis Allah ma laisa kamislihi syai'un maka teu aya istilah gerak ke Allah teu aya istilah cicingan dina bahasa hadis dieu yang jilu turun saha Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia kade urang teh kengna imajinasi kuno Allah teh meureun aya di langit katujuh terus turun ke langit dunia kade ulah diimajinasikeun seperti itu ieu mah bahasa maksudna rahmat Allah dina saperti nu akhir mah diobralkeun dimurahkeun rahmat Allah hingga Allah bahasana seolah-olah nantang di dieu. Nantang pangeran teh. Dina waktu saperti akhir mah sok saha nu rek ngadoa ka kaula pasti dijabah ku kaula cek kaula saha nu rek barang perintah ka kaula dina ieu waktu pasti dibere saha merek minta hampura dina ieu waktu pasti dihampura tuh nanjakal teh urang malawihan wae ku Allah keur dimurah-murah rahmat ditambah urang kalempeun kesalahan urang teh pantes ibadah seningkatna pantes gitu poho wae ka Allah teh pantes hate teas wae pantes hate resep wae kana dunia pantes naon
mahsuson maha annahu mundarijun biha mundarijun bima qablahu li syarafihi ala ghairi mimbaqiyati azzahil laili lima maro anifan. Jadi pangnaku musonib di dia dipencilkeun bahasa tadarru fi syuhridin wa kusahur ibari jeung diperhitungkeun aksama bagian tina adawiyatil qalbi bari jeung maha annahu mundarijun pihak sabenerna mah pan peuting-peuting keneh geus we atuh ku qiyamul ulah aya bahasa wa tadarru dasarua suhri waktu sahur ge eta teh asup kana waktu peuting bet dipisahkeun risyarafihi ala ghairihi lantaran wujudna kamuliaan ala ghairi tinimbang lian teuing min baqiyati azzahid laili tina sasesana pirang-pirang juzna peuting. Jadi aya hiji kaistimewaan nu teu wujud dina waktu peuting anu sebelum sapertilu akhir walaupun asup waktu akhir-akhir kene beri jeung asup kana qiyamul lel kene sami sabenerna mah cuman dihususkeun teh sabab waktu tadarru di dieu dihususkeun teh sabab akhir ieu mah sapertilu akhir. Jadi qiyamul lail mah isa ge geus asup qiyamul lail urang salat maghrib geus asup qiyamul lail sabenerna mah pencilkeun deui. Wa inna makanat nomor terakhir tina masalah nu bisa jadi sabab bubar kana manah urang teh nyatana mujalatus sholin ruang riung jeung jalma-jalma anu saleh bubar hate sami eta ge. Kenaon sababna pangna ruang riung jeung jalma saleh bisa ngubaran kana jadi hate. Wa inna makanat pastina aya ceuk musannif naon mujalasatu sholihin ngariungna ruang riung jeung jalma soleh minal azawiyati tina sebagian pirang-pirang ubar aidon kaya tadarru li annaha lantaran saestuna muzalasah eta turisu ngawariskeun al iktidaa kana nuturkeunana bihim ka para sholihin fi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim. Ruang riung jeung jalma soleh mah eta teh ceuk musannif di dieu bakal ngawariskeun kana urang mengikuti urang nuturkeun kana ucapanana nuturkeun kana tingkah lakuna nuturkeun kana padamelanganna eta secara zahir secara khusus nama disebut barokah teh barokah tina cahaya kasolehan barokah tina cahaya ilmu nah tak seueur keterangan nu nguningakeun kana masalah eta seueur kumpulna urang jeung jalma saleh tak diantawisna alternatif solusi kuayah kiwari kusabab jalma soleh teh hese bijalmaeunana jalin jalma bageur jalma soleh teh jalma anu nyumponan kana sakabeh hak-hak Allah jeung jalma nu bisa nyumponan kana sakabeh hak-hak abdina Allah eta definisi soleh ku kiwari mah rada hese pijalmaeunana golongan sholihin
Kesok di alternatif nya ku ngalobakeun ziarah ka makam wali-wali Allah. Sabab eta geus puguh solehna geus kakoncara. Ari bangsa nu harirup keneh mah can parabubuh atuh teu anyahoan teu hafal. Tak loba jalma nu sok rada ngagugulung kanu ziarah teh eta maksud jeung tujuan di antara nama hayang meunang katenangan, hayang ngubaran nu janten manah da geuningan di antawis bubar manah teh mujalasa ruang riung cicing di tempat jalma anu saleh kulantaran nu hirup mah teuing soleh teuing salahna can pararubuh nu geus pasti bae nu geus puguh wae mana nu geus masyhur kawalianana eta geus puguh jalma soleh eta mah alternatif sok kitu. Wali qoriin jeung pikeun jalma anu tukang maca Quran wali hafidin jeung tukang ngalal Quran ya takhallaku bima asami syam radiyah mukammilah. Jadi sabenerna ieu mah lain pokok tinu jadi bahasan ngan diselapkeun ku musannif teh keur nguatan kana yen kusabab dipayun diuningakeun ku musannif yen maca Quran tilawah kana Quran teh adalah bagian sami tina nu mata ngubaran kana hate. Ngan bisa maca Quran mubaran kanu jadi hate dina harati bakal narima jembar nu jadi hate sabab jalma maca Quran. Oke bakal jadi sabab caang nu jadi hate nalika jalma maca Quran teh ceuk dipayun disyaratkeun muraatil adabi ngaraksa adab-adaban as-sabiqah wal lahiqah. Nu sabiqahna geus kanthi heula dina cara berpakaian kumaha, dina sesengitan dipaintos, dina mayun ka kiblat. Lamun cumpon syarat-syarat tersebut maka sabab tina maca Quran bisa timbul hazan, bisa timbul khosyah ka jalma anu sakadar ceuk dohirna maca Quran, tapi aya persyaratan nu perlu dipenuhi. Teu bangsa urang sok rada galindir teh sok memperhitungkeun kana zahirna wae urang nya ngitung wae kana sawabna kusabab aya keterangan tina fadilah yen maca Quran masaharap diganjar 10 kahadean lamun lain dina salat. Lamun dina salat kan beda deui di luar salat lamun boga wudu beda deui urang mah sok kadang kajebak ku secara zahirna doang. Nu sok padahal keterangan tersebut teh henteu sagawaya maca Quran saha golongan saha jalmana saha nu maca tersebut. Tah ku ayana pembahasan ieu cek musannif wali qorin wali hafidin berarti atuh anu bisa sote saharap ku Allah dibere 10 kahadean secara thawab. Oke, keberkahan bisa mubarankan jantan mana teh apabila bisa nyumponan karena syarat-syarat itu anu kurang diperhatos. Model Syekh Abdul Muhyi tante kira ari dina ilmiah namanya dina manakibna anjeuna sakadar ngawurukan barudak masyarakat dirinya babacaan Quran babacaan Fatihah tapi kok bisa kok diangkat jadi wali Allah begitu. Maos dina manakib
syarat-syarat anu ieu eta menjadi masalah entah pantes gitu pantes mana diantawisna cek di dieu secara khususna memang ieu kerja lemah nu sok resep maca Quran secara umum nama lain keur maca Quran bae sarua bae ieu wajib dipibanda ngan lamun dihubungkeun jeung tukang maca Quran ieu ngajadikeun kana syarat bisa jadi ubarna ieu bacaan Quran tersebut kazahadati dunya hiji diantawisna akhlak nu kedah dipibanda nu kedah dilaksanakeun ku jalma nu sok maoskeun kana Quran jalma nu sok nalal kana Quran teu zahadati dunya hiji diantawisna bisa tafa bisa juhud tina masalah urusan dunia tos dipayun masalah juhud guningakeun kumusonya cuman sakedik mengulang bisi urang hilap deui nu dimaksud juhud teh pakdu ala qoti qalbika bil mali jadi maksud juhud teh sepi na nyantel na hate urang kana menjadi harta kana menjadi dunia jadi atuh tolak ukur juhud mah urusan hate lain urusan dohir dina arti kumaha bisa wae jalma kaya jalma loba nu jadi bandana tapi juhud bisa wae nah hatena teu ngait hatena teu nyantel kana eta harta juhud sanajan beunghar jadi ayana sifat juhud mah teu ditampukeun ku masalah boga jeung teu bogana menjadi banda da masalah juhud mah urusan hate lamun hate bisa teu ngait kana eta urusan dunia kana nu jadi harta contoh tarik ti musannif mah heula pakdu ala qoti qalbika bil mal la pakdul mal dea bisa we urang henteu ngait hate tersebut kana dunia walaupun loba nu jadi banda lempet karena sifat zuhud tapi sabalikna pamaboga mah eueuh bandak mah eueuh justru hutang loba hutang aya tapi hate ngait kana harta resep ngan teu boga teh ku sabab nasib we eta mah lain teu resep nasib we garis nasibna kitu HP mah nyosro hubudunya walaupun harta teu boga walaupun kayaan malarat rosa sagala teu boga tetep ieu jalma kalebetkeun ka golongan anu hubbu dunya walaupun dohirna teu boga ban da ceuk tadi ge urusan zuhud mah urusan hate hate urang nyantel henteu kana harta lamun nyantel berarti lebetna hubbu dunia lamun teu nyantel pegat ta'alukna hate ngaitna kana eta banda berarti jalma anu zuhud ieu sami golongan ngaganggu kana ibadah urang deui ieu nya resep wae sok rada ngait wae urang mah kana banda teh entak nujeuna gitu nujeuna malaweung dina ibadah teh ban jadi sabab naon sababna atuh pangahubbu dunya teh dilarang ku agama sabab dina dunia wabil khusus dina harta teh aya efek negatif nu sok ngaruksak kana hate seseorang dipake elikna ka Allah
Urang berpikir naon sababna agama marentahkeun kana zuhud, ngalarang urang tina hubud dunya. Namun jadi sabab-sabab tina eta dunia teh ngabogaan efek samping secara dohir anu negatif nu ngaruksak kana nu janten mana urang hingga jalma anu hubud dunia masalah wasna moal aya katenangan dina ibadah ka Allah angger malaun dibawa sholat ngalamun dibawa ngaji ngalamun dibawa ngaji kadon rundutan dibawa ngaji ajengan-ajengan ngawuruk kan ibu-ibu mah ngarobrol misalkeun eta ciri-ciri eta teh ciri seperti ciri nanti efekna menjadi masalah dan ari masalah harta tanda padahal ti Allah kurnia Allah ongkoh kurnia Allah kurang kudu neangan wabtaku min fadlillah tapi satu sisi kurang dicare pek wae secara dohirna mah cokot ngan hate ulah ngait hate ulah nyantel jadi dua persoalan berbeda namun orang misalkan menjadi gaduh napakahan jadi wajib dah usaha nate jadi wajib neangan banda tapi tetap hukum hate mah teu meunang taluk kana eta banda sabab urusan taluk na hate kana banda tersebut eta nu ganggu jalma dina elingna ka Allah. Jadi tungtung nate bohong nu jadi harta keur ibadah ka Allah naon da hatena taluk moal bisa eta bana diangge ibadah ka Allah kalah kumaha ge moal bisa sampurna kitu mata kacida untungna kacida nu jadi spesial istimewana jalma seger bana daek kena ibadah istimewa gitu jadi berarti memang teu kapangaruhan ku efek samping tina eta harta entah ngagambarkeun para waliullah manya ngagambarkeun pangna urang ulah resep kana dunya teh digambarkeun dunya teh eta teh racun keur hate urang lamun urang loba nu ngenyam hate taluk we ya hate keracunan lamun hate keracunan di laila meureun kumaha maot tah ribut jalma nu geus maot hatena dina dilarang ku Rasul panugrah ruang riung anjeun ulah wau jeung jalma anu maot ditaos para sahabat saha maksudna maot teh Gusti Rasul nu maot hatena teh jalma anu hubub dunya eta mah rada diragukeun imanna ka bawa maot teh kitu sakumaha ceuk dipayun dina martabat suul khotimah teh pan diantawisna jalma anu nyongsong teuing kana masalah dunia inget wae kana urusan dunia engke nalika hos maot nu diinget deui teh dunia lain eling ka Allah mata taur usul khotimah sakumaha dipayun terus diuningakeun dina Minhajul Abidin gini diajar kada jeung kitu deui tarku mubalati biha tinggal merdulikeun biha kana urusan dunia jadi ulah fokus teuing kitu hirup teh dicita-citakeun kana urusan dunia hanya sakasampeurna maksudna tarku mubalatiha teh tinggal memprioritaskeun teuing dilarang teh ku agama teh di dieu mah kitu wabi ahliha tinggal merdulikeun memperhatikeun bi ahliha ka ahli dunia jadi urang teh engke lamun hormat ka jalma teh lain karena bandana lain karena hartana lain karena pangkatna tapi hormat teh memperhitungkeun kana katakwaanana
setengah imana leungit lamun urang hormat takdim jalma karena batakna lain karena takwana. Jeung sumuhun dawuh karena dunyana itu karena akhlakna. Urang pan hook mangi jelema kaya terus jelema sukses jadi jelema cenah ieu mah berarti baheula beugi keneh ya, di masyarakat loba bahasa anu sapertos kitu teh jadi hiji kebanggaan. Memang secara nafsu dipakai kebanggaan, tapi dilirik secara rohani mah justru bakal ngaganggu karunya teuing eta jalma bakal hese ibadahna ka Allah kalah kumaha hese. Sebab eta moal racun deh. Ibu sabab urang mah teu katingali racunna teu apal ya resep we urang teh kitu masalahna mah. Ngagambarkeun para waliullah mah dunya teh lain ibarat cenah kitu ta kue keur kawinan bari katingali dina eta kue teh diauran racun bunyinya teh diauran racun. Lamun urang apal bahwa eta kue teh aya racunan rek ditu resep moal teh moal. Tapi dina nyokotna ge karena butuh lain karena resep keur ngahilangkeun lapar lain karena resep gitu. Torikoh perjalanan wali matakan nyaeutikeun kana urusan dunia hate teu dalut teh da marang tenan mah geus diebrehkeun ku Allah geus disingkap-singkapkeun hijab efek-efek lamun hate condong kana dunia resikona hate bakal poho ka akhirat hate bakal poho ka alam kubur hate bakal poho kana perjalanan sabada di alam dunia eta geus kitu we. Efek-efekna teh kusaha geus terang saperti kitu maka mandangna kana dunya teh henteu pati fokus teuing naon sabab apa panyakitan eta teh urang sabab teu apal wah kitu nya diuapkeun dirinya nya nyiu keur budak ngeureut nya ngeresekan deui keur pamajikan rebo dibawa ka imah teu apaleun eta teh racun gitu os kitu. Wakada jengnya kitu deui asaho wal jud summa makarimul akhlaqi summa tilaqatun la khatilah. Oke di antawisna yani min anna min jumlati syamil hamidah aidon asaho wal jud. Qala bisyari wala farqa baina sawal zud illa annal awal sifatun ghariziyatun fala yatarrahu ilai arriya'u li annahu yanbahu minan nafsi zakiyati al murtafi'ati an iradatin iwadi. Oge nu kedah diperjuangkeun di pika banda khususna keur jalma anu tukang maca Quran umumna keur sabae ceuk musonif as-sakha kudu ngabogaan sifat sakha kudu bisa berehan. Walaupun sabenerna antara saho jeung jud logatna sok sarua loman berehan kan ceuk basa urang mah eta-eta kene tapi pada kenyataan saurna aya perbedaan antara saho sinareng jud. Naon nu ngabedakeunana ayana saho mah ayana saho sifatun ghariziyatun fala yatarraku ilai ar-riyali annahu yanba'u minan nafsi zakiyatil murtabi'an iradatil ikhwan. Jadi ngaran saho ngaran berehan teh eta mah geus mangrupikeun sifat anu malakat kana hate anu ngawangun geus jadi karakter bageurna teh. Kulantaran geus jadi karakter dina nu jadi bageurna
maka sama sekali moal ayat celah keur jalma anu ngabogaan sifat sahoma ayat celah asupna ria moal bisa naon sabab eta mah geus jadi karakter bager teh geus teu dipikirkeun jelema rek muji hanteuna geus teu dipikirkeun ganjaran akhirat geus teu diinget-inget eta jalma anu bager teh kitu asaho gitu terus jadi saho mah sebenarnya sifat goriziah jadi watak we eta watak kepribadian seseorang anu geus moal bisa ria begitu nah moal aya celah asup sifat ria naon sabab eta geus jadi karakter pribadi jadi mere teh geus hobi jadi lamun henteu barang bere teh asa aya nu leungit gitu geus surga gitu kan bagian anak surga saja seetik amal bari jeung saho mah eta teh sawarga sapali keterangan nu nyakeun jaminan sabab karakter lamun cek bahasa imah dermawan teh ya Yan ba'u min nafsi zakiyati anu tumbuh ayana sifat saho min nafsi zakiyati ti golongan jalma anu nafsuna geus bersih al murtabiatu anu hilang leungit antirodatil iwadi tina ngaharapkeun hayang gaganti henteu hayang aya nu muji henteu aya hayang ngulang gitu lamun merek pas kajian pas hayang ngulangnya rata-rata urang misalnya barang perek sok hayang ngulang kamu teu dipulang sok ditanyakeun dipulang can kalibat meureunnya wah geus eta mah lain saho eta sabab ngaharapkeun kana pembalingan jeung oge henteu sama sakali tina ganjaran geus teu diinget-inget saho mah kitu tapi maqabili as-sahu mah medit wa min lawazim sifatin nafsi nomor kedua wajudna nyatana yati bil al insanu mutatalian ila iwadin imma minal khalqi kasana al ghairi aw minal haqqan tawabi tah ari jalma anu judmah jalma anu loman walaupun dina bahasa Sunda mah sok pahili antara berehan jeung loman bager teh sok kadang bahasa teh eta keneh ngan dina istilah bahasa Arab mah dina istilah bahasa syariat mah beda aya saho aya jud walaupun nu ngalogatan sok kadang disaruakeun loman keneh bager kene atau cek bahasa Indonesia dermawan teh ngaranna cek istilah di dieu mah aya perbedaan antara saho jeung jud ari jud mah timbulna jud jadi jalma ngalaksanakeun kana hiji perkara dina hati dina barang berena eta jalma teh memperhitungkeun aya keneh pandangan kana penggantian imma dipuji ku jelema dulu nya jang teh meuli bager ayeuna tah aya di mata teh gelap hayang dipuji atawa hayang digantian ku Allah hiji kali 10 mun urang sedekah hiji model wasna baheula teori sa Sukman Surya kitu magulakeun sedekah hiji ge kali 10 eta mah jud sabab ngaharepkeun pembalikan di Allah tah jalma nu saha teu jud ge alus keneh daripada sabalikna jud mah buhul jalma anu medit jalma nu buhul mah pan haram sawarga teh keur buhul masalah jadi ibadah seperti ibadah malaikat haram we surga teh jalma beurang puasa teutingna ibadah terus tapi iya boga sifat buhul medit jadi medit kula biasa lamun geus medit wah eta geus parah namun medit saperti itu mah geus surga teh haram keur eta jalma naon sabab Allah teu ridhoan aya jalma medit cicing di sawarga buhul masa balikna tina jud gitu jadi alus wae antar urang aya pangganti ge dina urusan ieu mah nya anggar alus keneh diperhitungkeun jeung ngitungkeun kana sabalikna Tuami papi muqabali al-bukhul pas
fasahau atamu wa akmalu minal jud. Jadi orang diajarnya orang Quran maca ayat-ayat karasana sok perjuangkeun ku urang sifat-sifat keur tukang maca Quran mah ieu leuwih hese tinimbang ngahasilkeun tilawah. Ngahasilkeun tilawah mah diajar mahro, diajar makna sifat huruf, ahkam huruf, riyadhah nu kitu mungkin teu pati hese dibandingkeun jeung ieu nu sok kapopohokeun teh sifat-sifat ieu nah. Nu kedah dipibanda ku urang. Kitu ngan era jeung urang dibaca memang teu akur jeung sifat-sifatna. Ieu sifat-sifat nu geus diterangkeun dina Al-Qur'an diperjelas ku Kanjeng Nabi minimalna encan bisa ge urang aya tujuan aya nuju kadinya. Tak sapalina ahli sufi menyengsirikeun ngajal nu MTQ teh gitu. Udah kejadian pisan beubeurieun sifatna heueuh atuh tukang maca Quran teh atuh jeung di MTQ-eun sagala. Nah, sebagian ahli sufi aya anu nyengsirikeun gitu nu dilombakeun gitu bacaan Quran teh. Naon sabab heueuh boroting kana masalah nu kitu nah gitu kana masalah sifat-sifatna ge hese ieu ngadon beda gitu ngaranna. Aneh ari ceuk ahli dhair mah bae keur narik-narik supaya jalma resep maca Quran gitu. Jadi masalah gitu. Jadi masalah beda pandangan, beda persepsi gitu. Da ieu mah kusabab urang ngajina keur ngaji bab nu kieu ya wayahna gitu. Aya ieu ku urang wajib dipandang saha puhun. Jadi kesimpulanana wengi teuing di antawis nu kedah dipikabandaku jalma nu sok rajin maca Quran, jalma nu sok nalara Al-Qur'an, ceuk musannif wujudkeun dina hatena juhud dina urusan dunya, tinggal merdulikeun kana masalah dunya, oge tinggal peduli ngitung-ngitung leutik ka ahli dunyanya itu berjuang belajar wujudkeun dina sifat saha atanapi sifat jud oge summa makarimul akhlak jeung pirang-pirang akhlak nu mulia summa tilaqatun la khatira jeung ahli Quran mah kedah bear budi gitu ramah tamah marene jadi kumaha tuh jadi kudu dareh dewe lah gitu pas tukang dagang gitu papanggieun jelema sedah seuri kudu kitu tukang ahli Quranan la khatila ulah anu cambrut maksudna cambrut di dieu teh pura-pura lain manipulasi lain hate mah genok tapi beungeut diseuri ulah gitu adalah sifat munafik gitu eta pitafsiran ku musannif di dieu nya tafsiran wala yakunu khotiran ay khodian dari khodian teh nipu wa huwa ladzi yadhuru khilafu mabibatni kurang datang babaturan riuh sareng seuri alhamdulillah hatur nuhun atuh geuning lain kali badak atuh can geus ka kitu ya geus tiluana naon tah eta teh khotilan kitu teh nipu gitu manipulasi rekayasa jiga anu heueuh darehe padahal teh mah genok teu kenging gitu jadi jujur we jujur Sumatilah khotullah khotilan baca sawean di barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim wali qari'in biken qari wali hafidin biken jalma nunalat Al-Quran yatakhallatu beranak bima hasani siyami kupirang-pirang watak anu alus arodia anu dibikarido mukmilan anu sampurna kazahadati dunya seperti tapakna tina dunya kadanya kitu deui
ditinggalna merdulikeun dia kana dunya wa bi ahliha jeung ka ahlina dunya mutaqallilan kali ngitung-ngitung wa kada jeung nya kitu deui asaho sifat saha tegasna berean wajud jeung sifat tegasna loman summa makarimu alaki terus pirang-pirang alak anu mulia summa tilaqatun terus biarulillah khotilan teu dacana